Lila-lila mah orang rudet oge ku beurit mah Kumaha deh? di imah pare sakarung pinung tinggal cangkang nahungkul Oh, terus kumaha? riet riet anjir ku beurit geus dikumahakeun atuh engrin wae gitu ku urang. Ulah diengrin, Brat. Taruhnya ngaluk-aluk eta yang hirup teh. Ya heueuh sih. Bener nggak ganggu anjir penting oge nepikeun ka teu bisa sare urang. Cing gurudug na para eta ampun teuing. Ya, lamun beurit diengrin kabeh. Meureun tumpur, Brat, beurit teh. Sedengkeun nu salahna mah buat saurang. Di dinya. Terus udah kumaha tuh urang? Ya, maning damai tewak we hiji cek urang mah, Brat. Sok ditanya baik-baik. Nah, Capak ya aki-aki. nah caprak. Ya, Brad. Mingkeun. Si tewak tanya ya. Sok ditanya. Tangke teh lamun teu ngomong wae, Brad. Kecet yang sukuna ku meja. Kayak bakal ngomong. Boa ebah. Lain maling hayam, lain pan beurit teh. Parah ieu aki-aki ieu anjir. Waing disiku wae gitu ya anjir. Nah, di mah diomongan teh ku kolot teh. Ngabejaan urang mah karunya. Beungeut ngabejaan anjir. Ya. Beurit eta digencet di dong soskuna ku meja. Terus lamun misalkan ngomong aing bakalan ngarti. Pan moal meureun aing ngarti bahasa beurit ge henteu. Anjir parah ieu aki-aki. Ya rempag anjir. Udah aki-aki ieu ku aing nu kudu ditemik mah da anjir leuwih musingkeun ti beurit. Mosi aing. Bi, cek abah isuk jangu cenah. Dah tulus, Mang Yadi rek nyeun kandang isuk mantuan. Atuh mana tulus yang hayam petulur jo? Heueuh. Tapi nak keur bingung ieu teh Bi. Bibitna nu kumaha nya, nu alus. Yo, saran bibi mah, bibitna nu alus mah nu pikun. Arek ge nu ngora meureun nu seger. Mindokna alus meureun Bi. Komaha nu pikun mah? Pugu geus ngendoge suka rasanana acan, jadina teh reh loba, aturan 3 kali, 4 kali sekali ngendogna. Heueuh nya euy. Teh beungarnya. Heuh isuk nangan nu geus pikun nya. Nya jung neangan. Di lemur orang teh jual geus usum kado ieu teh ti kamari. Tapi anger we anjir geunian mahal keneh wae aing meuli teh. Teu paham aing mah. Lah urang mah kamari meuli teh murah di taman seuy. Goceng. Coba jatohan tina tangkal. Maknya goceng jatohan. Sing demi goceng. Lah kadu teu ngeunah meureun. Mudah kacida. Pulen. Jero teh koneng. Eta mah. Habis dijual murah gitu Jul. Peda cek si Amang teh jatohanna kana cubluk. Dijual murah we ti dinya. Anjing. Sia dibeli. Meuli hiji dipesek gitu beak. Ngan aromana beda jeung sejen si eta kadu euy. Nirojit anjing. Pasti koneng Jul. Nu ngaranna jatoh kana cubluk mah pasti koneng. Pelemnya. Pelem pisan sih. Ini mural anjing. Yo. Niknak ieu. Hareudang nya si CS ududna. Poon anjir ngan beak itu euy duh. Sugan we si Gejul buru-buru datang. Keur nitah ka si Gejul. Datang euy. Pesanan datang. Stok liquid aman. Ya, pesanan aing. Ya, siap. Ini gancang nih, Wih, atuh pembalap mah. Pembalap anjir. Pemuda berbadan gelap meureun si ieu nya. Heeh eta. Liquid. Aing nitah ka maneh meuni eueuh nu bale Gejul.
piraku atuh ieu anjir jangan sian pohon. Ampun teuing ku aing lamun ieu diesikeun ka dieu meureun lain haseup nu bijilna gejual. Meureun ngabarekbak aing jiga lauk. Ampun teuing maneh. Anjir sarua Brad liquid bad. Liquid. Heeh, tapi lain jang ieu. Anjir aing mah panas nungguan aing geus beak pisan deui. Tinyu we kumaneh eta mah. Atuh nuhun euy kitu mah. Ieu mah kecil panas teh make citiis euy. Make citiis. Nu kieu mah make citiis meujeuhna. Di ieu ning make es batu anjir. Make es batu sok. Tinyu kumaneh. Atuh ek minta abi ebah es batuna. Kabayang anjing. Kabayang segejol aja ninyu liquid anjing. Sok clean liquid anjir ditinyu kabayang anjing. Si eta ngabudah anjir lebok anjing. Wicreug gitu dah anjing dititahna aing geus beak pisan ieu. Di bayang yang kieu nya jay nya. Cuaca. Ini mah matahari teh mun asa deket embun-embunan. Oh. Eta mang matahari mun dibere paracetamol ti Ismail mang. Anjing. Udak geus ngagicelak deui wae ieu sirahna. Moal jay. Moal mata kejadi tiis anjing dibere paracetamol mah. Kumaha lamun sakalian eta matahari make bye-bye piper. Meh tiis. Ye, cek amang mah nya matahari mah teu kudu dipikiran ku Ajay. Mending ge Ajay anu ngaeueut paracetamol mah. Panas eta tarang Ajay. Embung mang. Jaim erek minum eta we bye-bye piper. Anjing. Bye-bye piper mah ajang ditapalkeun dina tarang lain ajang diinum. Anjir, ukir rempag wae maneh budak ampun teuing.